Halo, kumaha? Yang 1 juta. Tersalah itu teh. Lebar temen teh. Kuduna tawarkan heula harga anu pantes ari barangna geus keneh mah. Kaos nu kakara wae sih mah. Motor sakitu mulusna kan saukur jadi duit 1 juta. Kelo, untung meulina we ieu mah. Matak naon ulah gara-gara duduk kaos ngajual kerupuk wae. Tapi dipikir-pikir mah terugi iya ketang piran modal boleh hungkul patak kene motor rampaseun karing ngadagon waktu anu pas pepet target siksa heula rampas motorna we kabur geus kitu motorna dijual hasilna mah pake curak-curak we naon hesena cuma manfaatkeun waktu teh dak mumpung ngera sabab urang sarea oge boga hak pikeun ngarasakeun kumaha ngeunana jadi jelema nu bebas tina segala rupa aturan. Sabaru teuing disebut kriminal oge. Nu penting mah teh senang, siap-siap penting isukan mah cuang pesta sakeling jeput dak. Poho can wanohan nya. Ngaran uing teh Satria. Umur 19 tahun, jabatan mah salaku panglima perang. Keng bringka isi harayang nyaho hartina bringka teh nyaeta bringka ditu bringka dieu. Hei awas ya. Awas nu aya nu cerikeun sia. Perkara ngaran kawas nu heureuy so teh. Teu soal action mah moal aya nu mapakan. Di situ nyaho satengahna ieu kota teh geus kapamilik ku geng bringka. Jadi ulah macem-macem ari harayang salamet mah. Geus cuang teruskeun deui. Uing teh budak lalaki nu gede milik jeung sabenerna mah teu kudu wawuh jeung kahirupan nu ayeuna keur disorang. Kitu cek nu ngaramongna. Mun disawangna ku panon lahir mah sarea oge tangtu bakal boga pamadegan kaos kitu. Sang teu nyaho atuh da ka bapak uing mah konglomerat juga lah nu ngawasa proyek di tungtung kulon nepi ka tungtung wetan. Bro di juru, bro di panto. Teh lain babasan wungkul. Teu kahar ku pikerbet kawas nu meunang ngarawuan kabeh oge. Bangun nu geus entak cirikeun upama ieu dunya teh kudu kabeh milik ku manehna. Hasil tina ngalobi jeung utekna nu encer teh meunang ngajadi bukti. Imah gedung leungeunna mah 2 kalieun lapang mengbal. Villa jeung apartemen di unggal tempat nu karereaanna mah teu kaurus jeuh. Ieu mobil baru teu ngarantai di garasi. Katambah duit jeung deposito nu diparkir di sababaraha bank. Tapi cek uing mah asa percuma sanajan loba libuk oge nya atuh da sakitu geus sagala loba tapi katempona teh mani dug sek saban waktu nepi ka langka aya di imah. Lajen sakalian cing di imah hayo nyukupan HP jeung laptop. Bapak uing mah pakepuk teuing munjung kana dunia meureun keur neangan duit nu sagede panto. Ari nu uing sararea oge pasti moal bireuk sabab manehna mah sosialita nu mapang mencrengna di ieu kota. Umur 43 tahun. Tapi dangdanan moal eleh ku barudak ABG. Sakapeung mah rea nyarangka mun manehna teh mahasiswi keneh. 11 12 jeung salakina. Kawas nu murag bulu bitis. Mun teu senam atawa keur fitness jeung balat-balatna nu garum meulis. Pasti keur murag bulu bitis. Pasti keur sibuk ngaluwis di salon. Saawak-awak dioprek taya nu kaliwat. Tujuanna mah ngarah tetep awet nora. Meureun mun teu kitu sibuk ulin arisan atau belanja neakeun duit. Yeuh meunjung uing keur sakalina dangdan rek ngahadiran hiji acara elit
eta nu warna rapel ditungtung buuk nepi ka dampal sukuna teh mun diduitkeun mah bisa dipake maraban jelema sakampung dina jero waktu sabulan. Tapi uing mah teu reueus ieu kudu jadi kolot teh sabab temen ngagasap waktu jadi anak mun hayang panggih jeung maranehna teh hese haresena katengah pae. Saban poe arindit jeung sajarebuna deui ka imah teh mun uing keur tibra kakara pabeberang bisa panggih soteh dina telepon. Tepung suara wungkul uing suara wungkul dina telepon bari taradita oge perhatian meureun di dituna mah ngan hanjak kakalna urang kreatif sabab taekanana teh eta keneh kumaha di kampus ka hade sing getol diajar teh nya tos mama teh acan ke uwina ulah sonten teuing nya sok memang jadina teh hari ka uwing tabalik teh ulah patutur teuing jeung suruh napanon poe ari maranehna sorangan jarebul ka imah teh sok patutur jeung adan awal kunaon atuh menjadi kolot teh mani telenges ngarog gahala ka kuing teu kapikirkeun kitu menjadi anak teh miharep suasana cara ilaharna kulawarga nu normal. Uing teh butuh momen seperti keur balakecrakan dina meja makan ngariung keur nonton TV atuh leuwih jauhna mah mun manggih pare teh hayang bebarengan ngedereus waktu di basisir atawa di pila nu hawa di sabudeureunana bisa nyiiskeun hulu nu teu boleh ngaguru hilang bara surti kana naon nu nepi ka hayang nu aya mah kalah beuki hare-hare kawas teu weuleuh guru hilang bara surti kana kasibukan maranehna terus uing kudu kumaha mun hayang di agehan waktu dipikir mah asa teu bina jeung boneka nu jempot di sisi kamar nu biasana saukurna nangkep jemping meureun cek maranehna mah uing teh henteu merlukeun kabutuh samodel kitu sagala keperluan uing mah cukup aya dipercayakeun ka para badega atawa keur ngagantian waktu nu rea kacoceng cukup dikombo kulam baran duit nu ngocor aya saatna. Memangna duit teh sakti, memangna duit teh bisa meuli segala rupa. Untung nawe ya anu ngawanohkeun pama di luar teh aya hiji dunia anu bisa jadi ubar bikin jiwa uing keur marudah mobok manggih gorowong cek dina paribasa mah uing asa dibere jalan saang satu tas dina kapuhung di tempat nu poek di dieu mah uing teu ngarasa cuang cium sabab rea balat nu sanasib nu halah alab ku kanyaah ti ilung bapa bener-bener dunia nu penuh gairah nu geus pisan jeung suasana di imah sorangan nguriap gelas sasimpe ongkoh nu mawa betahna teh diamplokkeun wae jeung pepes jeung papaesna alam rumaja geurah baheula mah uing asa pamohalan teuing kudu wanoh kana kesang jeung renghap napas awewe dalit bako nu ketelah pabrik cakakak atawa ngabalad jeung negakna arak nu sok ngahudang kawani nepi kana wates nu ku uing sorangan teu kaharti. Terus uing nu baheulana meh kurung batok apan asana teh mustahil kudu wani balapan bari jeung make motor nu purutul atawa kudu mimpin pasukan upama keur bentrok jeung geng nulian cindekna mah nu baheula teu kungsi ka sorang teh lari mah nyarampak pisan hareupeun irung sok kagagas pun ras kana lalakon basa mimiti ancruk estu teu gampil hayang bisa jadi panggengsi
panggesi ieu dunia nu baranang teh sabab kudu ngaliwatan heula hiji proses nu kacida seunggahna pikeun ngetes kadariaan pikeun jadi anggota uing kungsi digelutkeun heula jeung sababaraha senior abong budak kamari sore harita mah uing beak dijadikeun samsak nepi ka beungeut oge teu mangrupa tuluy dibere tugas kudu ngaranjah minimarket uing ampir-ampiran kacerek kudu karek patroli untungna jalan pikabureun mah geus katalar laju ujian teh beuki ningkat deui sabab dituntut kudu bisa ngarebut motor nu keur dipake ku nu bogana pangalaman munggaran kudu nodong jeung nyiksa jelema nu teu tuah teu dosa lulus carita mah carita teh saminggu 1 tas nyorang ujian nu kacida beratna uing dibit uing dibeat jadi anggota anyar ku cara ngaliwatan hiji ritual kudu nginum sagelas cai herang nu geus dicampuran ku geuti sorangan asal parobahan dina diri uing teh komo 1 tas remen milu perang jeung ngaroyok jelema mah uing nu tadina sok seber ku peureup sok puyeng mun nempok getih ayeuna mah asana geus teu wawuh teu singjeng nu ngaranna sieun ku jelema teh pantar nu kumaha wae oge moal teu disangharepan jeung nu anehna sanggeus gabung teh uing jadi amnesia kana jalan balik ka imah uing geus teu kabita deui ku sarupaning fasilitas nu baheula katarima tilu jadi kolot lian ti kitu uing oge geus pikeun kana rupa kampus sorangan karek kapikir naon si untungna tina sakola luhur teh numpuk ilmu sangkan lancar ngagarong duit negara ngarahatam teori bisnis sangkan engkena loba duit atawa ngarareueus sepeda boga gelar padul kabeh oge uing teu kabita ku gelar jeung uing oge teu butuh ku sarupaning teori bisnis kolot uing oge lulusan kuliahan paling nereangan duit angger we dina empro nama teu bisa ngurus anak dorakat ti anak nu kitu teh halo balik sia teh biraha katewakna haliber we saheulaan nama mah sing jarau haliber we saheulaan mah sing jarau bejaan nu sejen belegug mainna kurang rapih uing nyaho pisan kana resikona heueuh apesna barudak jeung mah mun teu ditewak polisi paling kojo dikeroyok buku barudak nu geng sejen sok sanajan kungsi dibobelan doktrin supaya ulah kungsi katerap penyakit sieun tapi teu burung ngarempot ari kudu dibangkol ku polisi mah kajeun awak rapang ku tato atawa ceuri rimbil ku anting budak yang nu mana nu moal leweh saupama dibui uing kudu kakaburan heula supaya salamet perhatian siapapun yang ada di dalam rumah supaya segera menyerah sebab tempat ini sudah dikepung cepat keluar dengan tangan di atas kepala kami ulangi siapapun yang ada di dalam rumah supaya segera menyerah alas ya keringker polisi cilaka gede kayak ieu mah duh kesulit teuing kudu ngalaman dikerem di pambuyan kudu kumaha pikarepen geus kieu nya rek kabur geus puguh eueuh rolongkrang sapama uing ditewak nah anu jadi kolot bakal diaikeun nebus moalnya biraku rek ngantep mah tapi sakitu lilana ngejat ti imah oge mani eueuh nu neangan aduh kumaha lamun najis sanggup we aing mah tolong